San, kemana mana? Ulin atuh, cicing we di imah, tiang listrik we di luar. Anjir, palingan geus gaya kirek ulin kemana mana? Tuh ka Pangandaran yang baru udah atuh. Oh, berarti rek turnya. Nya atuh tur. Tur naon, San? Tur and travel rek kieu ngeunekana. Sia anjing goblok. Mana ya tukang sayur teh bigil wae. Jir, aya apa we? Wah nol kitu sampekeun ah. Teh, boleh kenalan? Baik, kenalan mah asa ulah colak-colik. Kenalan mah tuh teh kudu colak-colek, lamun colak-colok tarak ulah. Teh, bawa teteh tukang tinjunya. Nah, apa? Soalnya eta awak teteh meni bohai siga samsak. Apa bisa wae. Bapak tukang ngusupnya. Nah, teteh apa? Nya, soalnya banget alada siga krotok goblok. Nah, goblok. Siapa ngepetnya meni tarik-tarik teuing. Nah, tuh mana bet ngararewas goblok. Siapa meni ngagas kitu kudu nage aing nu kudu ngadat ka sia. Nah, mana kudu ngadat ka urang. Ah, mana becuka ka urang? Mita-miting goblok suka ka maneh. Eta na Facebook mana menyukai urang, pe omongin wae. Urang teh geus boga pamajikan. Lain gitu konsepna goblok. Jang, meni lulus puasa teh semangat atuh. Paman, ieu teh lulus kieu. Jang. Alus mah dipake ibadah. Iya sih, hayang nama dipakai ibadah. Cuman lulus kieu mah tuh dah ibadahna ge mah fokus. Yeuh, Jang. Mumpung keur puasa masuk we dipake ibadah. Komo keur puasa kieu mah pahalana berlipat-lipat. Kan omat maneh ulah dipake judi. Nu bener man eta teh. Bener aing mah sok tanyakeun ka Pak Ustad wani gocapan aing mah. Oh, goblok sarua keneh eta teh judi. Pi, Oi, urang milu gawe lah ka maneh euy aing bosen pi nganggur wae. rek melu gawe ka urang, emang maneh boga pengalaman naon? Loba urang mah pi pengalaman mah sok rek naon? Rek macul, ngaduk, dagang, pokona mah sok bisa, sok sebutkeun deui naon. Atuh ai maneh da pengalaman siga kitu mah moal kapake gawe jeung urang mah. Ye nya kecuali mun maneh bisa komputer, tak karek maneh dibawa gawe ku urang. Komputer, komputer mah gampang. Nu balik sia teh. Maneh apa toko nu dihanap? Heeh. Ku aing dibabat anjing kabeh komputerna lumayan anjing hasilna teh gede. Anjing sia mah madok goblok. Dua kilo aja teh. 2 kilo emang sih nama cukup 2 kilo ge bagi opat mang. Sing bener atuh motongna make loba gaya sagala atuh. Ya Anjir, buluk meuli daging euy. meuli daging atuh Jang pan ieu teh rek mungahan. Anjir, buluk gaya nya kabeli daging, urang macan kabeli sekilo-kilo acan. Sekalian atuh Moal Hatur nuhun pisan anya. Jang maneh mau sekalian daging hayam mah ku aing urang pangmelikeun. moaluk lamun watana mah eureuk. Oh sia hayang atana eta hatan atuh apalna atuh. Anjir goblok.